Hayu sih aku aing tah bejakeun ka indung maneh. Aya naon ieu teh aya naon menira reuwas aing mah. Kieu tah mak Naon? abi teh ni teu daek sare teu kaul eudek ngalayep gagarayam wae. Teu kaul eudek ngalayep kokorobet geura. Ulah kitu sia teh Sujang, dan nu era mah kolot sia teh. Oh atuh mah teh aya nama Ujang mah kokorobet deui ka pamajikan. Kajen teuingan randa we nya. Tah kitu aing mah dikit sawana garobek ieu mah indung anak teh. Aing kolot nu aing anak aing nyangan rana ulah. Wah goblok Sujang majikan sia mah. Pikiran nu deui anjing. Lieur ka aing oge nuhun mah aja aing modalan sia. Tenar sebagai abi teh. Nya atuh apa mah ngabong. Astagfirullah, kulancek di teteangan. Tuh kumahon geura kumbahan. Si jamah neneangan kaden bobogohan. Nya teh nya. Dan aya kanan ka lalaki teh boga pamajikan. Sia gede bohong. Sia goblok, adi aing ge diembat. Terus Sok ayeuna rek kumaha jeung aing. Rek milih adi aing, rek milih aing. nya lanjut ya dua nana mana we nu sempet urang mah teh. Terus goblok putus surut dieu. Ma urang rek bebeja. Naon? Tah si Siti ngarebut ka bogo urang. Manehna ketang mah ngarebut ka bogo urang mah. Da heula urang boga na ge. Maneh nu ngarebut urang, urang. Geus. Nah sia, da dua dana oge eleh. Tapi heulaan ku aing. Anjay. Goblok ge si Omen deui goblok ge da kami nini. Omen ka dieu. Oi anu mah. Omen, ari Omen teh hayang ka anak mak teh mandang kana naonna, kana beungeutna, kana hartana, kana bodina. Ari uing mama ningali ka budak mah teh kanu hatena. Alus men sia mah anjing bisa lakieun bener ta budak aing. Ngan ku sabab hatena kalangan ku susu. Jadi ningali susuna. anjing sia mah geuning Mak, urang mah asa aneh, nah cai laut bisa asin. Nya asin atuh ti ai maneh. Heuh alesanna naon, Mak? Pikirna make logika atuh kumaneh. Make logika kumaha sih urang mah can paham, Mak. Di laut loba lauk teu. Nya loba atuh, Mak, bahkan nu gede nepi ka nu sagede Cileug loba. Eta lauk di jero cai sini udag teu. Ya pas di sini udag atuh mah dah hirup sini udag. Jadi kesanan jadi si cairna asin. Nyai, sia teh atuh geura meuli imah. Tenang mak, pan ieu keur proses. Proses naon ari maneh? Da loba atuh imah anu geus jadi. Si anak keur milihan keneh mak, can aya nu cocok. Emang angneangan kumaha sih? Si A mah mak neanganna nu eueuh dapuran. Wah cideg salaki maneh mah, nya imah eueuh dapuran. Mending keneh nu eueuh dapuran ari mak. Nah, sarwana maneh mah cideg. Dengekeun ya mak. Lamun imah eueuh dapuran bakal awet rumah tanggana. Asal ieu naon hubunganna ai maneh? Pan loba mak rumah tangga nu hancur gara-gara resiko dapur mah mending eueuh dapuran. Benernya sia sarwana beuel. Batur neangan kelas cicing dipipir. Rek naon atuh? Rek naon tuh piring pabayata kalau lotor ibu. Nah ada sakedeung DG di kumbahan, da urang mah teu kedul kawas didinya. Kedua naon ari urang atuh. Didinya mah cacakan urut make sorangan tapi tara daek ngumbah. Terus make urang naon motor sok dikumbah urang bersih wae. Ning dititah kumaha urut penting mak mun. Dikumbah-kumbah anu bawa wae ke didinya. Iya anjing. Ibu pernah bentil? Pernah nak panon kenca. Ari mak pernah nak anu katubu. Aduh. Ti. Mana pernah bentil? Pernah Dino naon? di handap. Dino naon sih teh? Hah? Di nu bibir handap. Goblok betul mah di panon di bibir. Edan. Gelo. Dut. Super tetra teh pagi naon dari mana? Parati kapatil nanti. Oh, nyeri. Emang ada kapatil gitu nyeri? Nyeri atuh. Wah, iya. Ti, sore-sore kieu geus di mana?
Eta teh tos di bidan, Terus naon ti bidan? terus disuntik KB. Nah, suntik KB pan maneh teh parawan. Teh jaga-jaga apaan? Jaga-jaga naon ari maneh? Bisi salaki teh ketempuhan. Si goblok. Teh, nah geus balik deui ngeusikeun teh. Nya heueuh atuh da ieu mah ku salaki jalan tukang jadi moal lila. Salaki urang mah kapokeun teh jalan tukang teh. Naha? Lawangna pan aya 2. Lawang. Ti maneh mah ulin teh sosoranganan wae heug bawa ka Bogo atuh dak urang ge moal direbut. Ari eta tak apal, pan urang teh geus putus jeung lalaki eta teh. Nah, bet putus. Lieur lalakina teh ngajak kawin lari. Nya ari cinta sejati mah teu bae we atuh kawin lari oge. Sarua jeung modalan aing atuh teh hari kitu mah. Nah, jeung mah kemodaran. Heuh di pan aing teh boga sesek napas di jalan ieu mah geus modal deui. Pinter maneh ti. Hei ti. Nah, maneh teu bosen? Bosen naon? Nah, hirup sesoranganan wae ngajomblo. Urang mah teh mending kene hirup ngajomblo tapi aya nu ngabiayaan. Kayak saha? Tetangga sabelah Imahna belah mana? eta cek eteh anu imah sebagai gigir saha. Ji, salaki aing. Sini salaki aing. Tuh nyali salaki abdi mah karek balik. Aduh, nunggu uwi. Iya goblok, salaka nangkep pemajikan batu. Pan aing gitu mah. Anjay. Ayo dong,